Aing mau kemana pemajikan aing di lapisan dengan kopi teh aing geseret kudu dikumahan pemajikan ya digebuk pisan itu Di warung teh. Di teh ka dieu teh meuli naon nih? Oh deui euy. Oh, ngeuli dengan kejo, meulina nu ngeunah pan duit ka loba nih. Beli naon? Daging hayam, lauk. Ek naon cerita dahar ieu teh. Lah daging hayam geus biasa tuh nyan euy. Aya ieu kitu. Pizza, burger, bukan itu tuh McD. Tah da biasa sok aya di L5 sagala lagi lengkap. Heueuh pan di Erlin masuk sagage loba. Tuh pan kerupuk yang ngagarantung. Geus urang Eka jarah heula. Ujung milihan dra. Anjir, iya. Boga pemajikan Bang Emok malu duit euy. Tuh kasih mikiran naon tinggal balanja we. Bing aya Sih. Lagian mana ka warung? Loba duit. Lah nganjuk padanya. kalah isin apa baik nganjuk Bi, pizza Bi. alah kita teh Bang Emo kalah isin mau jadi balanja lagi Ceu itu mana ya? wih ti warung ce ayo ce bade ka mana Abi bade ka warung iya bade balanja. siap ce di warung lagi ayat si teteh Bang Emok abi jadi terjadi balanja lagi isin Lah, ning si teteh Bang Emok belah dia. Nah emang si teteh Bang Emok orang mana aslina? puguh abi ge teu apal ce tapi da eta mah jiga pisan jika salah lihat eta mah bener si teteh Bang Emok Hayu atuh song ilikan penasaran bisi mawe lain. ya tuh Nah, Dok yuk ka dia ya milihan. Urang mah kalageus seubeuh jajan. Dilana di teh nu ka warung teh. Kumaha? Tinggal milihan dia tuh bisa. oh, si teteh Bang Emok teh ya? bener Balik. mana cuy Balanja mah itu ngajak ka urang. Gandeng ngomong na ulah tarik-tarik teh itu di jero aya teteh Bang Emok keur macan bayar. aya teteh Bang Emok aing can mayar di jabai teteh nganjuk tadi nama Ih ada rustasan teh beda tas ngaranjuk ke. Geus wati ngobong omong neangan we di warung saja di dieu mah aya teteh Bang Emok. Namun ini ayo. Besoknya bagian ngitung tuh. Gerwani tukang warungnya, aing ngadaguan di luar. Heueuh seug. Bi, ya geus Bi. Hop. Ya rombongan ibu-ibu Bang Emok tas di marana ini ngabring kieu tas di warung. Ngaranjuk heuh. teu jadi nganjuk nage ieu teh isin di warung aya si teteh Bang Emok Sami abi gen tadi nama ek nganjuk kan aya si teteh Bang Emok jadi kalah teu jadi nganjukna. Abi ge bade nganjuk tadi namangan aya wartos di warung ayat si teteh Bang Emok jadi we teh janten. Wah, nya si teteh Bang Emok jor-jor ka dieu. Itu mah juga teh si Kido tuh bari keur ulang-ulang kitu. Aya ka warung. nam tuturkeun atuh Heuh sang leng nyawa. Dok. Oi, si Arikatna, pengen tadi balik ketemu shop ke warung. Kita ngopi-ngopi acan. Entah saya ngopi mah geus beak saruntuy. Inang sia tah mawa ibu-ibu saruntuy nu nuturkeun. Ibu. Dulu eta. Cik, heueuh. Lain kapeda jari jero aya si teteh Bang Emok, cenah lah nanyain mah. Ngejung-jung ka dieu teteh Bang Emok. Jih, pamajikan aing nu keur balanja di jero mah. Dok yuk geus ya. Cih, ieu nasabah hungkul naik ninggalong ka dari ieu. Mani lobaan kieu bareng. Geus ya Dok, tinggal masak. Geus atuh, aing geus mah. Teh,
Bisa sia kido. Oh kan kieu geuning cik sama aing. Ji, mana teh nyaho? Mana teh pamajikan aing? Hah? Pamajikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Mantap.